Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra, di salah sahiji paguron silat, harita keur ngayakeun latihan nu dipingpin ku saurang jawara kahot nu geus kakoncara. Ari eta jawara beunang disebutkeun jago main po nu taya tandingna. Loba medali nu geus kacangking ku manehna tina rupa-rupa kajuaraan. Samalah ku jago-jagona eta jawara, medalina oge mani sagede-gede nyiru. Demi eta jawara teh nu pada nyarebut mah nyaeta Abah Rojali. Najan geus rada meunang umur, tapi Bah Rojali katempona pangawakanana masih keneh jagjag, pigeulang leungeunna oge babalingbingan, tur peureupna buleud sagede hulu orok. Mun kaparengkeun main silat, gerakanana gesit sarta teungeulanana matak paur nu nempo. Ari murid-muridna nu dialajar main silat teh kalolobaanna mah kaum lalaki manula. Maranehna geus lain 1 tahun 2 tahun guguru ka Abah Rojali, malah aya oge anu tingongora nuturkeun Bah Rojali di eta paguron. Ngan kulantaran muridna teh sesa zaman panjajahan, sigana mah otakna teh teu maluncar. Najan di papatahan jurus aya puluhna kali, tapi hese pisan-bisana. Malah nepi ka waktu harita aya keneh saurang murid anu geus 5 tahun guguru karek apal jurus kahiji. Caturkeun dina hiji isuk, harita di eta paguron keur diayakeun latihan rutin. Sakumaha biasa murid-murid diajaran rupa-rupa jurus. Harita Bah Rojali metakeun hiji jurus kalayan dituturkeun ku murid-muridna nu aya satukangeunana. Yat set hop ah. Kadenge Bah Rojali harita teh mere komando ka murid-muridna bari ngaheumatkeun peureup satakerna. Atuh murid-muridna ge harita teh narurutan. Jat hop ah set hop. Bareng jeung kitu, kadenge salah saurang muridna aya nu ngagoak. Waduh. Dari maneh rayud? Boga pisan kira-kira irung dewek dihantam satakerna. Aduh. Horeng peureub aki rayud, harita teh nengal pisan ngahanca cukang irung saurang baturna nu aya gigireunana. Cakakak teh aki rayud seuri. Wah, neteh lah. Peureub dewek teh ayeuna mah bener-bener teuas. Kawasna mun dipake meulah kalapa oge bisa. Aduh, hampura mah kumu. Nyaan teu dihaja. Ngaranna ge keur latihan. Tapi benernya peureub dewek ayeuna mah teuas. Aki rayud ngomong kituna teh bari ngusapan peureub katuhuna ku dampaleungeun kenca. Sedeng wakubu diomong kitu teh manehna mun cereng. Sarta hatena teh ngadak-ngadak jadi manas. Pedah eta meureun aki rayud ngomong peureupna teuas. Tuluy pok wakubu harita teh nyarita bari mun cereng. Teu dihaja tangkurak sia. Tulang irung aing asa remek kieu. Aduh. Untung ninggang di dewek. Nu geus asak latihan. Coba mun keuna ka murid anyar mah. Wah, geus pasti bakal tatu. Jeung na deui lain peureub ilaing wungkul anu teuas teh. Yeuh, peureub dewek ge sarua teuas.
malah mah bisa dipakai narok batu nepi ka bencar. Beres ngomong kitu, sigana Wakuwu hayang balas dendam ka Aki Rayud. Kalayan dinagerakan anu cepet, Wakuwu harita ngaheumbatkeun tenggelanana ngarah kana beungeut Aki Rayud. Ngan orok aya, Aki Rayud najan geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Nempok Wakuwu ngaheumbatkeun peureup, gancang manehna ngelok. Hiu, plos! Harita peureup Wakuwu teh ngahakan angin. Ngan edas ngeplos ti Aki Rayud, peureup Wakuwu nengel pisan kana puhu ceuli Bahro Jali. Sabab ku kabeneran harita Bahro Jali teh nyamperkeun Aki Rayud, maksudna mah rek misah nu pasea alatan peureup. Atuh sapada harita Bahro Jali ngagoak bakat ku nyeri. Waduh, wah, jadol teh. Dalig deug. Bahro Jali da dalig degan, bari nungkut celina sabelah nu karasa ting jelengeng. Peletet, mata Bahro Jali teh meletet ka Wakuwu. Atuh siap beget Wakuwu jadi pias, baku nama sieun bisi manehna menang hukuman. Teu lila Bahro Jali nyamperkeun kanuduaan. Tuluy pok harita manehna nyarita. Duh, untung peureup Wakuwu keuna na ka dewek. Coba lamun keuna ka Aki Rayud, wah, geus pasti bakal ngudupruk. Tadi mah dewek ngagoak teh, beda we kaget. Bahro Jali nyarita kitu teh ngajaga gengsi. Da sabenerna mah nu karasa ku manehna daun celina oge asa rek lesot. Ngan kulantaran ngajaga gengsi teh, Bahro Jali teu ieu loba cacarita. Satuluyna Bahro Jali mencrong ka Wakuwu. Wah, tetela, peureup Wakuwu ayeuna mah lumayan teuas. Ceuli dewek kalah asa torek. Ngan dewek teh penasaran ye. Hayang yakin, cing sakali deui tenggelkeun kana beungeut dewek. Tong asa-asa dangaran lagi ke latihan. Wakuwu ngahulang sakedeung, manehna heran ku caritaan Bahro Jali samodel kitu. Ke, asa teu ngarti aing mah. Nah Bahro Jali bet nyarita kitu, piraku aing wali tucungah ka guru. Ari teu dilaksanakeun kumaha? Da manehna anu nitah. Geus kumangke bae lah, da bongan dititah. Gerentas Wakuwu bari tuluy siap-siap rek dengelkeun peureupna sakumaha parentah Bahro Jali. Mangga siap guru. Mungpunkeun nya sanes cucungah ieu mah. Dabongan we di piwarang. Ke teungeulanana bade nu alon atanapi anu satakertanaga. Ceuk Wakuwu teh harita bari niupan peureupna. Bahro Jali ditanya kitu teh kontan ngajawab. Kawas lain murid dewek bae Wakuwu mah. Di mana teuing aya teunggulan alon? Sok tong asa-asa. Pokona geura teunggeulkeun peureub Wakuwu satakertanaga. Ku dewek rek diukur kakuatanana. Geus puguh parentah Bahro Jali kitu mah, kalayan teu asa-asa Wakuwu harita teh ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana beungeut Bahro Jali. Hiu, harita peureub Wakuwu anu buleud sagede sukun teh maningah hiuk bangbaraan. Bareng jeung kitu, Bahro Jali manehna ngagiwarkeun sirahna ka beulah kenca. Atuh plos harita peureub Wakuwu teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Ngan orok aya ngeplos ti Bahro Jali, peureub Wakuwu milepas sarta ngahanca sirah Aki Rayud anu keur nangtung satukangeun Bahro Jali. Atuh cebrod harita teh nengel pisan kana tarang Aki Rayud. Kuak Aki Rayud teh ngagoak. Ampun. Perendung tina tarang Aki Rayud aya nu ngrendung sagede endog hayam. Wakuwu teh reuas. Barang peureupna ngadonyayang kana tarang Aki Rayud. Baku nama khawatir kana sirah Aki Rayud anu molenas. Ari Bahro Jali nempok kajadian kitu teh, manehna kalahnya kakak seuri. Tah, pan adil ari kitu mah. Tadi sirah Wakuwu kahantem ku peureub Aki Rayud. Tah ayeuna geus dibayar lunas. Geus tong pasea deui nya. Delek mata Aki Rayud harita teh ngadelek ka Wakuwu tuluy ngomong heuras. Aing ngajak mateas-teas europ. Hayu lah. Nilayanan ku dewek mah. Urang nuaan di dieu sarua murid kadaluarsa. Ya, rasakeun tenggelan dewek. Hiu harita Aki Rayud ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana sirah Wakuwu. Ngan Wakuwu teu cicingeun. Barang dikirim tenggelan sarupa kitu teh rikat manehna nagog.
Atuh plos harita tenggelan Aki Rayud teh ngeplos. Ngan edas, waku bisa salamet, tapi perep Aki Rayud ngahanca pipi Bahro Jali, nu harita kabeneran keur nangtung teu jauh tidinya. Atuh cebrot, guak Bahro Jali teh ngaguak pakat ku nyeri. Waduh, curing teh sia. Nangtang ka aing sia teh. Kurang ajar sia. Bahro Jali reup geuneuk rai pias kacida nafsuna. Kalayan teu sadar, hiuk manehna harita teh ngirimkeun peurupna nu diarahnya eta sirah Aki Rayud. Ngan bareng jeung kitu, wakuwu nu tadi nagog ngahindar tina tenggelan Aki Rayud, harita ujug-ujug nangtung. Atuh cebrot harita pereup Bahro Jali teh keuna ngahanca tarang wakuwu. Atuh gorowok wakuwu ngagorowok bakat ku ngarasa nyeri. Pereup Bahro Jali teh atuh sahanteuna pereup guru mah pasti leuwih teuas tibatan pereup muridna. Pereup Bahro Jali teh atuh sahanteuna pereup guru mah pasti leuwih teuas tibatan pereup muridna. Para mitra sadaya, atuh kaayaan di eta tempat teh harita jadi rame ku sora anu hut-het metakeun jurus bari sakapeung pating garwak siga anu keuna ku tenggelan lawan. Goreng Bahro Jali wakuwu jeung Aki Rayud teh harita keur galungan silih tonjok, silih tendang, silih babuk jeung sajabana. Nanya kitu anu galungan teh teu puguh anu mana musuhna. Anu jelas mah katempona teh Bahro Jali nonjok wakuwu, terus wakuwu nonjok Aki Rayud, sarta satuluina Aki Rayud nonjok Bahro Jali. Bosen silih tonjok diganti ku silih tajong. Bahro Jali najong wakuwu, terus wakuwu najong Aki Rayud, sarta Aki Rayud najong Bahro Jali. Kitu jeung gitu kaayaana teh. Guru jeung dua urang muridna silih tonjok silih tajong jeung sajabana nepikeun katiluanana ngudupruk beakeun tanaga. Nuker pating rumpuyuk harita teh ngadak-ngadak pating korejat. Sabab kadenge kumaranehna aya nu uluk salam. Sampurasun. Bah, Bahro Jali. Sampurasun, Bah. Najan keur loba kanyeri kurut bieu galungan, Bahro Jali maksakeun nguniang hudang bari nembalan. Rampes, kelanan panto gerbangna ditulakan keneh. Tuluy Bahro Jali muru panto gerbang, kulutrak muka tulak, brai panto gerbang teh muka. Sarta breh katempo ku Bahro Jali, harita teh aya Bahrowi keur ngabedega sarta satu kangeunana aya dua urang lalaki. Geuning maneh Rowi? Sok ka dieu ka jero. Di titah kitu mah teu asa-asa sup Bahrowi asup ka jero palataran saukuran lapang badminton paranti tempat nu latihan. Kalayan harita teh dituturkeun ku dua urang baturna. Sanggeus aya di jero, tiluanana guk gek dariuk dina samak nu ngahaja disadiakeun pikeun tempat reureuh. Bahrowi ret deui ka Bahro Jali teu lilapok nyarita. Kunaon bae eta rarai mani gareuneuk kitu? Tos geubis abah teh. Nu ditanya teh gancang-gancang nembal kalah ret ka wakuwu jeung Aki Rayud. Nu direret harita teh keur pating puringis ngararasakeun ka nyeri. Wakuwu ngurutan bae cangkengna anu karasa heuras jeung nyeri. Sedeng Aki Rayud mah ngusapan bae tarang jeung pipina anu gareuneuk. Satuluina Bahro Jali malik ka Bahrowi jeung dua urang baturna. Pok harita manehna nyarita. Tong kaget mun nempo beungeut dewek jeung itu murid anu duaan gareuneuk. Ieu teh gara-gara diseureud engang. Nu kitu teh mah Aki Rayud. Nyaho sayang engang hayo disebut goong kabuyutan. Atuh eta goong kabuyutan teh diajul ku wakuwu. Majar cenah bisa dijieun jimat. Atuh barang diajul breng teh engang mani rabeng. Hal diberan tuluy ngudag-ngudag nepi ka ieu tempat. Tuh, tempo tarang Aki Rayud mah nepikeun ka menjelut sagede endog hayam. Ngadenge Bahro Jali panjang lebar nyarita kitu. Wakuwu jeung Aki Rayud najan keur aya ka nyeri oge, maranehna pating cikikik sareuri. Atuh ret Bahro Jali ngareret kanu duaan bari molotot mere isyarat sangkan ulah geruh. Satulina Bahro Jali malik teuy ka Bahrowi jeung dua urang baturna teu lilapok nyarita. Ke, dewek teh ari kaget mah henteu. Ngan ieu teh asa tara-tara ti sasari, ilaing ngalanto ka padepokan dewek. Atuh mun aya perlu naon? Nu ditanya harita teh gasik nembal nerangkeun pamaksudanana. Oh, ieu teh kieu bah.
kuring boga murid anyar tah ieu pisan jelemana. Nu ieu nu pangawakana rada peang jeung rada celeupeng ngaranna si Lokis. Manehna teh boga cita-cita hayang jadi jawara pilih tanding. Nganya kitu bah, budak teh otakna kuled. Disaprak ku guru ka kuring, can apal jurus hiji-hiji acan. Tah, terus nu hiji deui, ieu ngaranna si Saepul. Ngan budak teh sigana boga sifat ogo. Jadi ngaran oge hayang disebut Dede Epul. Tapi lah ku kuring mah tara ieu diogo. Tuman tetep we nyebut teh si Saepul. Sarua si Saepul oge otakna mintul. Piraku ku guru geus leuwih ti 1 taun ngan apal jurus ngahuapkeun kejo bae. Jadi maksud kuring pang didikeun ieu budak dua sing jadi jawara pilih tanding. Ulang Mbah Rojali ngahulang ngadenge pamaksudan Mbah Rowi sarupa kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela murid si Rowi jeung murid aing eueuh bedana. Sarua pada bodona. Ayeuna si Rowi masrahkeun muridna ka aing sangkan dididik dijadikeun murid aing. Aduh, berat kayak kieu mah. Aing sapopoe bakal cangkeung ngomong. Jeung pasti bakal capek ngalatihna. Kek kumaha nya? Tapi ari teu ditarima kumaha deui? Ngaranna ge amanat. Teu naon lah, rek ditarima. Nya lumayan we ongkoh, bisa dimangpaatkeun jadi tukang ngangon embe. Beres ngahulang salila-lila, Mbah Rojali kadenge nyarita nadana siga nu berat. Nya sabenerna mah dewek teh rada asa-asa rek narima murid ilaing teh. Sabab sigana bakal ngaripuhkeun dewek. Tapi teu naon, ku dewek rek dilatih sina jadi jawara. Ngan mun sakirana uteukna belet mah, ku dewek rek dilatih main sirkus. Dua murid Mbah Rowi nyatana si Lokis jeung si Epul. Ngadenge Mbah Rojali nyarita kitu, maranehna taranggah neuteup ka Mbah Rojali sarta si Lokis miheulaan nyarita. Ke, ari sirkus teh anu sok ngider ka lembur-lembur lain? Anu sok make tatabeuhan? Mbah Rojali melong ka si Lokis, siga nu keur nelek-nelek beungeutna, tuluy pok Mbah Rojali nyarita rada ketus. Nu kitu lumayan bisa dipake ngala duit. Tuluy ret Mbah Rojali ngareret ka si Epul, sarta pok nanya. Ari maneh Epul, sarua hayang jadi jawara? Nu ditanya lain ngajawab, kalah serengeh seuri, atuh Mbah Rojali jadi ambek. Nah maneh kalah ka seuri? Maneh teh serius hayang jadi jawara? Ari nempo dedeg mah nya maneh teh memenuhi syarat. Ngan teuing ari kawani mah. Tangke ku dewek rek dijajal atawa dites gelut jeung domba Garut. Gebeg harita si Epul ngagebeg. Manehna reuwas barang ngadenge rek dites gelut jeung domba Garut. Sabab manehna boga pangalaman dibeledig embe bikang oge sakitu paurna. Komo ieu diadukeun jeung domba Garut. Atuh pok si Epul nyarita minangka mah protes. Ah, teu puguh hari kitu mah. Piraku kuring dites gelut ngalawan domba. Mun erek ge tuh kuring mah gelut jeung si bapa nu itu tuh anu sirahna molenas. Itu teh si Epul bari nunjuk ka Aki Rayud. Aki Rayud gentak mencrong ka si Epul. Atuh prok duanana harita teh paadu teuteut. Aki Rayud sigana ngarasa teu ngeunah ku sikap si Epul. Cek pamikirna budak anyar datang tur bau jari ngao geus wani nangtang ka manehna. Atuh gantawang teh Aki Rayud nyarekan. Nahan budak anak wana? Hianeh nang aing? Ya, aing teh murid senior di padepokan. Aing geus apal jurus naon bae oge. Malah ayeuna yeuh aing teh keur mendalami jurus kodok bool. Awas ya, wani ngalawan ka aing, diasupan pentil kadu ku aing bujurna. Ngadenge nu paloba-loba omong, Mbah Rojali gancang misah. Gas tong pas ya. Gandeng bari nage. Asa ting celengeng kana ceuli. Ayeuna kieu, ilaing Lokis jeung maneh Saipul. Najan bari kapaksa oge ditarima di ieu padepokan jadi murid dewek. Ngan wayahna, ilaing duaan kudu nurut ka murid senior nyaeta Aki Rayud jeung Wakuwu. Poma ulah wani nolak kana parentahna. Tah, engke pikeun tahap awal, ilaing duaan rek dilatih ku murid senior. Kumaha ka harti?
Ngadenge putusan Bah Rojali kitu, wakuwu nu tita tadi ngusapan bae irung teh ngadadak curing hak. Nyeh manehna seuri tuluy ngomong ditujukeun ka Aki Rayud. Kadenge teu omongan guru. Pokona budak dua urang gawean. Hitung-hitung diploncok. Para mitra sadaya, caturkeun dua urang murid Bahrowi nyaeta si Lokis jeung si Epul geus jadi murid Bah Rojali. Ngan sakumaha cek Bah Rojali pikeun tahap awal dua murid Bahrowi teh rek dilatih heula ku muridna nyaeta Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh hal eta dipake kasempetan ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Kulantaran maranehna kurang panuju ku ayana dua murid Bahrowi jadi guguru ka Bah Rojali. Ku anggapan maranehna dua urang murid Bahrowi teh bakal jadi saingan. Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagal rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita. Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagal rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita. Pokona dewek mah rek bener-bener latihan euy. Sabab mun teu bisa bae matakeun jurus, dewek mah sieun bisi dititah main sirkus. Mun diajak nyarita harita teh keur luluncatan bari sakapeung hut-het metakeun jurus. Teuing disebutna teh jurus naon, da katempona teh siga anu keur ngaragaji. Atuh harita kadenge si Epul nemalan. Nyapu gua atuh kudu sing bener-bener dina latihan teh. Sugan we urang duaan bisa jadi jawara. Tah, engke mun geus jadi jawara mah urang oge bisa miluan perlombaan. Dewek ngadenge beja, cenah mah tahun hareup rek aya perlombaan bela diri ngalawan Bagong. Si Lokis kerung ngadenge si Epul nyarita kitu. Satuluyna pok nanya. Ah, nu bener euy, nyaan teh. Ih, dewek mah ngadengina ge kalah muringkak bulu punuk. Boro-boro hayang miluan. Tapi teuing mun diaduna jeung Bagong anakna mah. Jek nu keur ngobrol teh teu sakara-kara ngadadak repeh. Sabab harita kadenge Aki Rayud nyalukan maranehna. Lokis, Nyai Mul, ngadieu sagadeng. Ret anu digeroan teh duanana harita ngalieu ka Aki Rayud. Nu harita kasampak Aki Rayud teh keur dadapangan dina samak paranti reureuh. Atuh nu keur latihan pemanasan, duanana areureun tuluy nyamperkeun Aki Rayud. Maranehna inget kana pesen Bah Rojali, nu majar cenah teu meunang nolak kana parentah Aki Rayud jeung Wakuwu minangka murid senior. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si Epul harita teh nyarita. Aya naon ki? Asa rareuwas kuring mah yeuh. Mani asa coplok jajantung. Tuluy ditema ku si Lokis. Nya ki aya naon? Sok lah, bisi rek tutah titah mah. Asal puguh uras urusna. Ieu Aki Rayud ngalieu ka si Lokis. Naon? Manu unu munguh ulas urusna? Naon maksud ilaing teh? Yeuh dengekeun. Ilaing duaan aya di dieu teh keur guru. Kadenge teh tadi guru ngomong naon? Ilaing duaan ulah wani nolak kana parentah murid senior. Nitnah naon bae oge kudu daek. Teu meunang mungpang jeung teu meunang menta buruh. Maneh mah perhitungan pisan. Dasar mata duitan. Cek Aki Rayud ku kulutus. Keur jongjon paloba-loba omong. Kurunyung teh Wakuwu datang nyamperkeun. Bari harita katempo Wakuwu teh geus saged make pakaian jawara sing sarua hideung tur diiket barang bang semplak. Malah sangkan katempona leuwih gagah, Wakuwu harita teh make kumis palsu. Cek sesebutan teh mah kumis Wakuwu teh mani baplang sangadulang ngajepat sagede leungeun orok. Nempo kaayaan Wakuwu kitu, Cikikik teh si Lokis jeung si Epul pating Cikikik sareuri pedah katempo kumis Wakuwu harita teh dengdek kabelah kenca. Hari Wakuwu nempo nuting Cikikik sareuri manehna kerung tuluy pok nanya. Nah si laing saluserian, awas tong gagabah. Wani nyeung serikeun dewek si laing duaan bakal diberi hukuman. Diomong kitu mah jep nu duaan teh jarempe. Baku namah ngarasa gimir nempo Wakuwu anu sakitu gagahna. Beres nu duaan sareuri, Cikikik teh hayeuna mah Aki Rayud anu seuri teh bari kadenge nyarita. Wah,
Bener-bener gagah ari make-makean Jawa lah mah. Mokona jalma nu anyar pinangih mah moal aya anu wani cucungah. Ngan hanya gal enak kumis waku deng dek kabelah kenca. Ngadeng Aki Rayud ngomong kitu, waku kerung tuluy ngarampakan kumis palsuna. Nya geuning. Oh, ieu teh tadi basa latihan pemanasan sigana mah tikait kana kancing baju. Lain kumaha rencana satuluyna nya maksud teh urang pan kapihapean ieu dua budak sina dilatih heula ku urang. Waku nanya ka Aki Rayud nu ditanya gasik ngajawab. Nya sakumaha amanat ngunu si Lokis jeung si Saipul kudu dilatih heula ku urang salaku murid senior. Ngan newek nu ngalatih si Saipul sina jadi jawara pinunjul khusus pikeun milu lomba gelut jeung maung. Tah ngalatih si Lokis mah bagian waku sakalian omean uteukna budak teh sigana da ceuleupeung. Ngan sameneh brung latihan urang salaku pelatih kudu dipencetan heula. Waku curing hak ngadenge rek dipencetan kitu mah sarta gancang manehna nembal. Tah bener kitu geus lila dewek teh teu dipencetan. Komo dipencetan ku pamajikan mah maklum unggal panggih tibang pasya bae. Sok buru pencetan. Najan teu turun oge daek teu daek si Lokis jeung si Epul kapaksa kudu nurut kana parentah. Si Epul harita teh mencetan Aki Rayud atuh si Lokis mencetan Waku. Beres dipencetan Waku jeung Aki Rayud muniang harudang tuluy mere wejangan ngeunaan jurus-jurus nurek diajarkeun. Harita Aki Rayud anu teu heula nyarita. Nah, ayeuna waktu nu alus mikeun latihan kabeneran ongkoh jumaah kalimon naktu 7 ninggang di Jaya. Jadi nu dilatih oge bakal babari ngarti. Jurus nu rek diajarkeun ku dewek teh nyaeta jurus acolok bangkong. Ieu jurus teh murni kalangan dewek. Guru oge teh nyahoeun mun dewek ngabogaan ieu jurus. Gunana ieu jurus teh nyaeta mikeun ngalawan musuh nu uteukna rada teu jejeg. Contona nyang hareupan serangan jelema gelo. Ieu tema ku aku. Tah, maneh mah Epul ku dewek rek dilatih jurus engkang-engkang. Ieu jurus sarua meunang ngarang dewek. Gunana nyaeta pikeun yang hareupan musuh atawa lawan anu teu bisa silat. Ngadenge wajangan Waku jeung Aki Rayud kitu. Huleng si Lokis jeung si Epul pating haruleng tuluy duana ting harewos siga keur badami. Waktu nalatihan geus manjing. Waku harita teh ngalatih si Lokis pikeun diajar jurus engkang-engkang. Sedang Aki Rayud ngajarkeun jurus aclok bangkong ka si Epul. Waku mimiti matakeun jurus, dua sukuna harita teh ngajegang bari awakna dongko. Sarta satuluyna dua dampaleungeuna napak kana taneuh. Oyag, oyag, oyag. Harita awakna teh dioyag-oyagkeun kumaha we engkang-engkang nu bisa napak dina luhur cai walungan. Ari si Lokis anu aya satukangeun Waku harita nurutan. Beungeutna tanggah pas pisan tukangeun bujur Waku. Gerejong nurutan gerakan Waku, ujug-ujug irung si Lokis embut-embutan. Sarta lila-lila beungeutna teh nyureng, rup harita leungeunna teh sabelah dipake nungkrup irung. Sarta satuluyna kadenge si Lokis kukurutus. Wah, uruh, cadol teh. Bau terong buruk. Borolo harita teh si Lokis utah. Sarta satuluyna leurek si Lokis teh kapiuhan. Sedang Aki Rayud jeung si Epul harita keur aclok-aclokan paunteuy-untuy metakeun jurus aclok bangkong teh. Si Epul harita teh nuturkeun satukangeun Aki Rayud. Aclok, aclok, aclok. Harita dua jalma teh aclok-aclokan siga bangkong. Ngan ujug-ujug harita reg Aki Rayud teh aclok-aclokana eureun atuh jeruk beungeut si Epul nabrak bujur Aki Rayud. Aduh, ceuk si Epul teh sarta seng harita kaambeul ku manehna siga bau beuleum karet. Wih, jadol teh. Nah atuh bujur Aki Rayud bau ban kaduruk. Bakal manggih aing mah. Sedeng Aki Rayud barang karasa kana bujurna aya nu nabrak. Manehna ngalieu ka tukang sarta breh si Epul ka tempo keur ciciduh. Atuh cikikik teh Aki Rayud seuri.
Menangis ya. Awas, rasakan ya. Ngomong Aki Rayun, bari satu manehna mundur. Atuh jeduk deui harita beungeut si Epul teh diadu jeung bujur Aki Rayun. Sarta bujurna harita mah kadenge disada. Cenah cek bujur Aki Rayun. Atuh para mitra purilang harita mah si Epul teh ngabuyung. Siga nama teu kuat nahan bau aroma anu kaluar tina bujur Aki Rayun. Sarta satulina lengrek si Epul oge kapiuhan siga si Lokis.